eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif sing ade guruna. Artina guruna teh ulah nusuing. Lamun nusuing alif. Engke kan Pak Haji na alif. Alif. Atau alif. Alif sia alif aing. Si ada guruna. Tah ieu mulai Pak Haji alif batasa jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700, datang ke bisa, Masya Allah luar biasa, pintu sorga terbuka. Bidadari geus dia Haji Junet. Allah karim. Gas aing mal nonton TV. Aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu keneh. Aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing paeh. Aing asal boga ridho Gusti bae. Los TV yang siata ka anakna dan tianu bagus ka dia. Pak abah sepeleng tanaon di abah. Bikin ke anakna, yang siata mah. Kunaon emang? Loba etaan, rumeuk cek gana eta. Loba sireuman, abah mah hayang nu jelas. Cih, ya abah kos kieu teh, aing lalagaan los yang sia. Moal aing moal ngadengikeun radio, moal ngadengikeun TV, aing maca Quran 3 taun deui, aing mun galibna 3 taun deui paeh, aing rugi can bisa maca Quran. Tah eta Ki Haji pohara jasa tah mah Ki Haji. Pohara jasa tamang istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu. Masya Allah. Engke lamun di sidang Haji Junet maju. Ya Pak. Berapa umur? Genep 3 Pak. Barakali ieu maca Quran tamat da sapoe. Teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh. Haju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru. Sa guruna? Aya Salim. Lim sia guruna dibayar. Ai jangjingna nabi bayar ka dia da henteu. Guys. Bener geus datang ka mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV radio. Kula mah ngahaja